Assalamualaikum, wargi-wargi pecinta dongeng Sunda. Dongeng Sunda jejer carios, si taji angin, wilujeng ngadangukeun, sok ah. Kapungkur ge mun teu aya jenat Aki Oden mah meureun budaknya Ecin teh tulus jadi korban si Durjana. Untung we harita teh aya jenat Aki Oden sabot ngomekeun ka malir sawah cenah. Kareungeun jejeritan eta nya Ecin teh. Nyawa serere ya kapan kumaha pangawas Aki Oden. Urut jago ciburu girang eta teh baheula mah. Nu akhirna eta juri gorai teh disabet cenah ku pakarang andalan Ki Oden. Cina nepi ka buntung huluna ge. Kitu deui tatuna oroknya Ecin. Dilanongan ku Ki Oden harita teh. Nepi ka cageuna kapanan kitu tah nyai lalakuanna teh. Mane waas kitu nya mak. Nu karandapan ku Nyi Ecin dina waktu kapungkur. Nya kitu nyai. Aki Sukra ge ngaregepkeun. Kitu deui Darmadi sarua. Da arang langka ngareungeuk carita Nyi Ecin deui teh. Dupi Aki sareng jenat Aki Oden saumuran teu Ki? Ceuk Darmadi tumanya. Nya kolot jenat Aki Oden atuh jang. Geserna ge 5 tahunan sareng Aki mah. Oh, kolot jenat Aki Oden Ki. Kitu eta kaayaan di imah Darmadi harita. Atuh sanggeus kitu mama paraji teu kapapanjangan ngadongengna. Atuh teh harita keneh ge mah paraji pamitan rek ngajugjuk ka imah Nyi Ajeng. Kitu deui Aki Sukra sarua amitan. Sanggeus narangtung dek aringkah, Darmadi ngaleos ke jero kamar. Tekung silih lagi balik deui bari rusuh. Mak sanes nyapirakeun ieu mah. Hapunten pisan abdi. Ieu lumayan kang meserasin wae mah. Ceuk Darmadi bari katenyo nyodorkeun duit kencring nu di kantongan ku Kanyut Kunang. Jang Madi. Keun wae da sanes buburu ku mama. Keun wae simpen aya bekal hidup. Ceuk Ma Paraji bari nyurungkeun deui eta duit. Keun wae mah aya abdi mah. Pok Darmadi bari nyodorkeun deui duit kana dampaleungeun Ma Paraji. Atuh ariku dipaksa mah nu antukna Ma Paraji teh narima kana pangasih Darmadi. Nepi ka ngucap nuhun sagala. Kitu deui Darmadi ngajawab sakumaha mistina. Bari paroman katenyo marahmai. Darmadi teu poho oge ka Aki Sukra. Harita teh sarua dibere keur meuli bako wae mah. Aki Sukra teu nolak, malahan bari nyarita cing kagantian deui cenah. Darmadi ngaminan. Atuh gancangna ieu carita, harita Ma Paraji kebat ingkah ti eta imah, muru langsung ka imah Nyi Ajeng. Kitu deui Aki Sukra sarua. Harita teh bareng di jalana. Mung pas pengkolan palebah tangkal kalapa, duanana papisah. Aki Sukra ka kidul rek muru ka lemur Cidulang Nangkub. Sedangkeun Ma Paraji mah beras langsung muru imah Nyi Ajeng nu aya di gawir sawah. Wanci teu karasa geus maju pecat sawen. Sora eme kadenge sing berele dipirig ku sora hayam jago. Sabot ditinggalkeun ku dua sesepuh lemur, kaayaan imah Darmadi balik deui ka jempling. Mung ayeuna mah aya leuheungna sanggeus si jebang bayi lahir mah. Lantaran imah Darmadi mah nenggang ti batur nu matak hal biasa lamun sepi jempling ku sora jalma. Sanajan anggang ti tetangga
ari beja ngeunaan ngalahirkeun mah teu bisa disumputkeun. Siga hukum alam di lemur mana bae. Beja ngalahirkeun mah moal bisa disumputkeun. Saperti halna harita. Di hiji warung aya jalma nu keur gunem catur. Eta jalma teuing apal ti mana. Ngeunaan sariningsih geus ngalahirkeun. Sok ceuk paribasa ngaran oge lemur sanajan imah paanggang jeung kahalang ari cepil biwir mah henteu boga pager. Harita teh di eta warung katenyo aya 4 jalma jeung tukang warung. Sedengkeun jalma nu 3 katenyo keur dariuk di luar dina bangku kai.